Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bapak, tadi teh sih ada menuju ngobrol sareng saha, Pak? Keur ngobrol. Nya kadang teh. Eta Ustaz Cepot ka dieu. Muhun. Ka dieu datang rada gering, kurang sehat ke sabaraha poe teh ka dieu mah nya. Nya. Rada gering cenah sibuk. Terus Nya biasa wae nya. Ya ngobrol keur eta we tentang Jumaah, tentang salat Jumaah. Sep, kemari teh. Mohon, Pak. Oh, jadi ada salat Jumaah. Keur sok lalila di rumaahan teh, khotiban teh. Keur manga dalilna atau khutbahna lila. Tambah ku babacaanana surat-surat salat para ranjang. Oke sok loba tuh. Adi loba nu sok tinggal lolojong aki-aki teh. Nya Pak, nunutan Pak. Ya padahal pan ceuk dalil ge ieu kade. Asal rukun jeung syaratna we kagunakeun nya. Nya sok paranjang teh tempo nu paling lemah cenah kang kitu. Mata ngobrol dong. Tadi teh da kuring ge direkam obrolanna tadi teh. Hayang ge. Nya hayang nempo. Nya hayang ngadengekeun. Nya Pak. Oh segala dibahas jeung Cepot teh. Alhamdulillah. Ustaz Cepot ya segala dibaca. Segala dikeluar Pak nya. Ari ngobrol teh. Dikasirieun wae heueuh da ngan cerdas Kang Cepot we teh. Kiranya ieu atuh lajo barangannya. Nya. Barangan cek urang lajoan gara sok. Nah, dengekeun nya nu manfaat gunakeun, nu teu manfaat pikeun kitu nya. Oh bener. Apa majikan kan? Aduh, macul. Kan urang. Itu Aduh rugi beneran cenah. tadi Ngumpulkeun duit sing loba. macul hapan loba ari geus keruk. Eueuh, Pak. Bener potnya. Geus loba keruk taneuhna geus ka gunung. Mana capek? Kan si tanah teh terbengkalai. Rugi. Terus di akhirat kemana? Jabang teh di kubur lain ngeunah nih geus capek disiksa deh. Aku genir geus. Kan loba nu karitu teh potnya araran duit we nepi ka poho ka pangeranana nya potnya. Eta umur geus aki-aki, geus parewa. Buuk geus barodas. Tanda teh kalau dibere. Iya bener bener. Tanda buuk geus barodas teh sing ingat. Eta teh kembangna pipaeheun. Iya. Mantap ningan. Sing Eli dia mah geus sekolah jadi atuh geus 80 tahun akan di pejabat. Bener potnya. Itu kigen. Anger. Ieu peuring ngadeg mun ngadegeun mah. Ngadon sare. Da ceulina geus torek Geus nya. rawing cenah ge. Geus bisa ngadenge panon geus sejelas. Iya, geus bener. Teh presiden teh jadi Lain geus balik ka akhirat mah potnya. Wah, teuing atuh. Mau bisa balik deui. sholat henteu macul ngapoe nya urang terus geus meunang macul loba dan dinikmati kabut kojor urang. Iya bener potnya. Geus kojor di mandian ya suka di kana tanah di geus digali kana gali sorangan. Bener potnya. Duh dibahayaeun da nya. Mata ulah para roh kabusina nya na segala hal oge. Mata keningan minyak filosofi orang Sunda mah. Kumaha tah? Mahir loba bisa ngabangkit. Bener. Seutik syukuran eueuh kan aya sok atuh rasakeun. Cenah ngarasaan batur teh ngeunahna. Walaupun sasenok sewa. Iya. Urang boga rezeki baso. Isi hayang sok sasenok sewa. Kan ku 10 urang ya beak habis. Tapi rasana sarua warna bakal sarua. Iya. Bener potnya. Ngawarkeun teh dahareuna tapi ku nikmat da urang babarengan. Iya. Nya seperti bangsa jin cenanya lain hayang nanal maksudnya hayang pengakuan yen kuring teh aya gitu kan nya. Ulah sok ngarasakeun jeung jinnya kabeh butut henteu. Kan bangsa kuring ya Ya pan anjeun ke bangsa jin tapi da soleh. dari mandiran sararea bos. Bangsa jinnya ngaganggu sok kieu beda-beda jinna. Ya. Ya mah beda-beda. Aya nu soleh nu goblok. Anu munafik. Sok nyaralakeun ka bangsa jinnya padahal jelema leuwih lobanya. Padahal loba mata cik sing na mun jelema anu dijieun masalah teh. Bener Pak. Malaikat na busi penciptakeun manusia. Kita bangga. Dibangga maneh mah. Tutna. Sama naon iblis teh turunan. Iya bener. Mata teningan jelema mah kadang-kadang ulah isir. Nya Anginna alus-alus. Cara si kumaha keur bager-bager, keur pedit-pedit nya. Besok ka masjid.
Oh, ada kan bosan nih. Heeh. Lain anu kurang ada semangat semangat. Oh. Ini kan model hadir. Bener. Wali di mahal. Walau apa, walau wasa. Kekawasa. Dia pengen nama pembukaan panjang deh. Tuh, eta pan boga ieu, boga Aneh di bos. Ya, boga mukodimah. Kalimatnya tinggal di YouTube gitu. Eta banyak artina. Iya, alhamdulillah ku daek oge potnya. Nah, kita ngumpul di DT. Kumaha? Edan, ada dekat alus panjang. Oh, nya. Baron, ngahyung. Nya. Kosret. Ada dengan kieu saya ada. Aduh, ya Allah. Ada kieu ada geol, kosret. Kurang cai. Aya nu ikhlas konslet nya. Ikas konsret. Nya. Aya nu alus bari ambak. Anu halus mah terlalu volumenya gede teh. Oh gitu. Oh. Bisa ngeunaan ya poho eta teh saat Jumaah ieu teh. Gila adan teh. Baturus komat urang kada beres adan. Tuh khotib najan. Ada alamin. Nya bener Apa khotib. juga adan lila, keur mah adan lila khotib lila. Surat lila. Hari rukuna sakedeung. Sujud sakedeung. Tahiyat sakedeung. Kudu mah cek kanjeng Nabi ge sujud terakhir nu lila teh. Nya. Ulah sampaikan dari buru-buru ieu mah. Urang can dole nangtung sabihis marobikal Allah. Apa wae ah. Bukan naik di mah di dia. Baca pun cuma di dia kamari. Apa? Nah, kilo. Hari semester mah dah di bos. Masa teh kitu hungkul. Nya bener Geus pot. kudu teh mah geus tong maksakeun. Tah eta heuh. Dipaksakeun. Jadi batuk nalila. Bener potnya. Heeh. Hari ruku sakedeung sebenarnya we mah capek gitu mah. Karunya anu kolot. Kan kudu tuh manina atuh gerakan salat teh. Bener pot. Rukuna Allah buat meruku. Tenang sampai ka kamu menjadi cangking kan nah. Nah, gila. Bener potnya. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban barokan fi. Nya bener potnya. Heeh. Pahalana gede saya teh. Heeh potnya. Katsiran thayyiban barokan fi. Ku 10 malaikat dicatat. Heeh bener. Kan Rabbana lakal hamd Allahu akbar. Terus sade. Wasun. Si sade baju maah di luar wae atuh dah. Bari ngarokok manehnya. Oh, teuing atuh tara terpiraku. Wah pecut bos kan. Di luar wae mana teh. Sok loba di jero maah teh bari ngarokok di luar teh nah sakecida, heeh. Sekarang si asin sepan sorangan. Uluh sia, heeh. Sasa kayak geus beres arek koan arek komat. Heeh. Loba. Heeh. Loba anda datang ke kemana itu batu geus khotib geus setengah deui. Nya. Ada biasa. Padahal pan kewajiban kiai nerangkeun kumaha sih Jumaah teh kudu kumaha sih kitu nya. Mak kitu emang lain. Beli anak-anak yang ribut tolong dampingi. Korea mah ada pengen lagi Kedek cici urang. dampingi kurang budak kerecikan urang rek nyarek padahal. Ari cicing lieur kana ceuli. Nya bener. Kumar dihanap we sila. Ini kerja kemana pikiran mau menurut deui. Jadi kira mencan sare. Bayang dan teman dan sare tapi kabarnya nyebut kenal alhamdulillah bos. Kumaha? Dari lati. Bener. Bisa nunggu. Bener. Da aya nu lila ngarasa lila teh malah atohnya. Ada cenah di imah teh bisa sare aja mah dulu we. Lumayan ada lila teh. Setengah jam moe mah. Bener. Udah geus barokah. Eta teh husu. Lain khusyuk panon mah. Kalau diterangkeun naon cenah diterangkeun penting komat heuh. Biasa unduk-undukan kamari Jumaah teh kulilana atuh eta khotibna lila. Eta teh lamun mah didiskualifikasi bos. Asli. Heueuh nya bener. Kan aya kriteria khotib teh. Heueuh. Kahiji umur. Bener. Ilmu katiluna fase kaopat rukun. Kalimana jaga. Nya bener pot. Nabi wae oge keur kedamang di pasrah tuh di imam abadi. Bener pot heeh. Temara kadawang Nabi nya. Padahal kekayaan biasa kotanya Nabi. Nuju kira sehat mah geuningan. Ya Abu Bakar sok pimpin jadi sini. Bener gitu. Heeh. Ieu mah keur batuk jadi khotib.
atuh geus we ganti. Ya balila deui Ya nya. balila suratna mararanya. Lebar, lebar. Kayak mah usulkeun kumana kumar kan kitu teh. Pak kagok atuh sabis mah. Al-Baqarah we teh hiji sampai ke 280. Anu ngeunah kuring nang tuna. Itu pun nama meraeun. Ya, Pak, terlalu pendek. Gitu loh. Akhirnya kan cik sana kemarin. Ah mau bejakeun ah. Awal meja-meja. Terus nah gimana yang panjang? Udah aja, yang panjang gampang. Al-Baqarah dari 1 sampai 256 ayat. Aku siap mendengarkan. Udah putahi mamna. Orang pada baca cicingnya kieu pada sare. Tapi anu mah makan alif lam mim. Nya karunya teh ka aki-aki pakat kuring panpot. Nya nangtung dilatih teh pang ditolonyong awak teh Oh lieur jeung teh. mana itu tolonyong bos. Oh gitu. Kolot. Ini mah surat teh kan liila bi Quraisyin. Iya. Beri letes sita iwasoi. Benar. Kan ada kuluhu. Kan ngeudah ke sararea. Yang penting mah rukun Jumatan geus bener. Tah eta kudu beunang. Yang penting Al-Fatihahna bener. Iya. Eta wae. Iya. Dan hari surat-suratan mah teu asup wajib. Sunah. Jeung kewajiban kiai pan menarikeun anu adan teh pan siar ari adan teh nya. Masih dikadek mah bos. Nya lain sok kadenge we. Pan geus nyeraho moh mahrojna panjang ponokna. Heuk teu nyaho si adan si muazin teh bejaan. Ya. Kadang-kadang aya kadang-kadang aya anu hayya alal sholah panaon teh. Aral sholat bener bos. Iya, Bahasa bener. tadi, Abi aral sholat. Aya deui oge nu Allahu akbar Allahu akbar. Aya deui. Kata mageruan saha. Teuy. Kan ari adan teh kudu bener mahrojna. Lain berarti kudu nadana kudu alus. Aya oge nu adan teh Allahu akbar Allahu akbar Berarti ngahana. dihekeun. Udah makan Allahu akbar Allahu akbar. Tah eta. Bisa ada. Najan sederhana tapi bener teh. Asyhadu an la ilaha. Nya loba pisan tugas kiai teh nya lain ngadalil wungkun tapi memperbaiki fakta anu kanyataan sok saralah benerkeun buru-buru perbaiki gitunya. Ku zaman ayeuna saur kanjeng Nabi kan loba anu caricing da agama tapi nol nilainya. Astagfirullahaladzim. Jadi loba anu caricing di masjid tapi nol nilainya. Mana Sok ingat kode kana dongeng teh pan. Ngaraku ahli masjid cenanya di masjid we. Lain. Tak engke teh waktu mentas di Jabatan Solo Mustaqimna geus narae kana masjid. Ayo dibahekeun ku masjid di tengah-tengah. sababna loba anu salat tapi teh salat. Loba nu salat tapi teu salat. Naon teu kumaha? Nya ari gerakan mah salat, tapi hati teh salat. Iya bener. Eueuh rasa karunya. Buktina mana? Eta teh bung. Karunya ka batu-batuan. Jadi kieu benernya loba nu sok sarolat tapi teu kaasup salat. Sabab sanggeusna salat malah maena teu habluminan nasna teu dilaksanakeun mikanya naon sasama mere anu lapar, ngusapan anu keur sedih. Mun kitu nya? Loba pada acara di masjid. Iya. Aing ngaran masjid teh Baitullah. Ari ngaran di bumi Allah geus dipapadahan ku Allah. Bener Pak. Kade aranyeun he jalma kan gitu. Anjeun datang ka di imah kuring cik Allah. Kade geus nyembah ka kuring maneh singir ka papada makhluk kuring. Mikanya maneh keluar di masjid ieu. Kan gitu. Bener Pak. Yang pada orang namu ka bos. Bos di papadahan meureun. Iya. Kade kumar maneh teh simbageut keluar kan. Dipraktekeun. Iya. Berarti diterima eta nasihat. Bener Pak. Tak salat teh ibarat nasihat. Kan nasihat rukun. Iya. Allahu akbar Allah Maha. Iya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kita doa ku nasihat. Bener Pak. Pokoknya inna sholati wa nusuki. Ya. Pokok salat teh ibadah umur kabeh ka Allah sangakeun kan gitu. Iya. Anu berubah alam. Iya. Tapi mana buktinya? Iya. Hidup matiku hanya untuk padamu. Sedangkan cek Allah hidup mati teh aya na hayang balik paehna ka kuring cek Allah. Berarti maneh kudu hade ka pada makhluk kuring karena kuring. Karena Allahnya. Ya. Pot bener-bener.
cek Allah teh maneh hade teu ka kuring hade ari ka makhluk kami henteu can kadu hade karena anjeun hirup lain sorangan Nya nya. anjeun hirup di mobil loba makhluk kuring dirinya pek aranjeun sini kanya mana kanya henteu neraka Naudzubillah min dzalik. ieu mata ngaji rasa teh Heeh. ari salat teh ulah saku salatna ngabanggakeun kuring geus tahajud kuring geus duha kuring geus istihara kuring geus salat putih tapi perjalanan mah isuk-isuk Nya. ningali badung kalaparan diandap neraka Tasik anjeun boga ilmuna, kuring sok aya pertanyaan hati teh tentang sholat duha, cenah sholat duha teh rezeki kumaha teh maksud repot nyaho tadinya ari duha teh kan sepenggal ya nya isuk-isuknya heeh ari duha teh nyaeta dirinya di mana Allah ngabubrakeun rezeki heeh ari duha teh nyaeta salat anu bener-bener Allah teh deket antara duha jeung tahajud heeh malaikat Mikail turun ka bumi heeh ka duha jadi kieu sebenarnya bos jeung ilmu nya nya heeh malaikat Mikail teh kan turun ka bumi tugasna isu-isu heeh turun ka handap ngabubrakeun rezeki moga rezekinya ketika anu salat duha kapaleun malaikat Mikail heeh ya Allah tadi ayam duha saha si ieu mentah ieu cek Allah ijabah nya jadi tugas makan Mikail teh geus mere rezeki tuh kan dapat pesan ya mati hamba-hamba Allah heeh nyata nu sok salat duha nya duha nu kumaha heeh lain duha karena minta rezeki heeh tapi mana minta ampunan rezeki teh ampunan nya bener minta ampunan nya kasup ampunan teh kasup rezeki ampunan teh nya kesehatan keselamatan ada rezeki nya cek Allah pek ijabah doana dihampura kukuring dosana hayang selamat kukuring bakal diselamatkan balik cek Allah tah gebroknya tah rezeki teh tah sanggeusna beunang rezeki mun nyapotnya sing inget apa pada kitu beurnya tepat deh karena surat wan duha nya heeh geus maneh diberi rezeki ku kami ingat dina surat Tuhan naon sing nyaah ka anak yatim Allahu akbar namun eta dijalankeun rezeki teu kudu dipentak bakal datang nya bener Pak tah aya mah bisa sok tinggal kode ya Allah aku kekurangan rezeki mana rezeki ningali Bandung teh pohon nya ai dicapeur ngadu air di Gusti mana ada angin bobana kari itu bos bener Pak nya uring capek-capek tahajud anu beda kumaha ngeun awan menta ka Allah mana langsung aduh gitu nya heeh Allah malah dicabut deui sarejekina ku kuring naudzubillah ketika dibere ayeuna menta bere tong ulah nyebutkeun hasil karya urang nya nya da Allah teh ngaijabah teh karena hadena urang tapi kanya Allah nya bener karunia Allah Allahnya aka urang sabab urang ge nya aka papada kitu meureun nya kati babalik cek Allah kusama aing karunia ka maneh oh maneh ge sing karunia anu tah anu menta ari urang adi karunia ku Allah berdi nya ada urang teh karunya ka pakir miskinnya ari geus beunang meta jalan aing boga beban sing ingat maneh menta ka Allah naon ya Allah aing baris beban Ya. ku Allah dijabah tah diri bareng anjeun teh sebagai tangan pejalur leungeun ka anu lain heeh bener Pak nya urang dibari bikin beunghar itu Gusti ka beungharan ka amanat ti Allah Nya. maneh dibari amanat ka beunghar ada sih ingat karena iya ke Allah kan ada Gusti nya tabungan urang pasti salah syukurannya suka kenikmatan kami sebagai ditambah cenanya Kak tapi salurna orang leuwih Coba pentas salur nang sorangnya bener Pak nya bikin kabar dari rezeki urang di salur datang ke Gusti diberi deui Gusti salurna naon lain dina tabungan tapi dilancarkeun usaha sehat lahir batin selamat dunia akhirat nya dilindungi ku Allah dibagi dikaputi mudah-mudahan spot bisa kapi milik kuring tanya dina praktek nah itu cukup ku ngadalil nah tapi bener-bener aninya hotin bos naon Mas sholat tapi ke sholat gitu eueuh Desieun encan meureun encan ayo ngomong ge sieun encan ya mudah-mudahan ke mah aya nya ya ame sina mikir nu saromong sholat di masjid teh
Jadi kamana teh meureunnya ka para khotib tong sok lalila teuing sing karunya ka aki-aki gitunya ka asup kuring gitu Bat nya. Pokok si Umar mah. Bener Bat. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho Anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.